Sampurasun. Aduh, tepang deh sareng sim kuring ya. Dina channel tambah layar gado. Kamari teh sareng Kang Aan teh ngabahas perkawis ilmu sajatining diri kami telepon. Sareng teknologi Sunda zaman baheula cenah Kang Aan. Kang Aan uninga. Tah iket nyaeta salah satu teknologi pakaian manusia zaman baheula. Tah anu terang perkawis iket mah tah aya deui Kang Dadang Rohiana. Biasa disebut pakar main. Mangga Kang Dadang lah dijelaskeun perkawis iket. Pados teu yang kolong kana waktu. Siap. Gimana ya ngawitana? Nya ngawitana tina ketertarikan Akang. Oh. Tidinya we ngawitana. Nah, kieu we teh ya. Nah, panginten nah sing kuring terjun ka pungkur teh kana Eropea iket gitu. Mohon. Ya terkira kan gitu mah. Dina kondisi masyarakat menuju waktu hari itu menuju Tabunya tabu terhadap upacara adat ya. Selangki jarang tahun sekitar 8-an misal apa itu. komo saja namanya. Mohon kamu babetam. Udah tamat lebih pisan makanya karena namanya kasih capek gini. Terus dicap nganggo RTRW. Mohon Punten RTRW. Nah, sim kuring teh sarasan kan di sekolah ya. Ngayekeun barangkali ayo cenah Islangki atau istilah balik ada sakedikna balik dikaringakeun gitu upacara adat teh gitu kan katawisna kuring kuring teh gitu. Nah, rider teh kan barangkali teh anu nyenak naon namanya teh nyenak payung nyenak teh kan ngaranggo iket eta teh. Tantos. Nah, Sortos baksanya namanya. Kan gitu ya kumaha sama budedna we gitu nya. Iya. Dan bagian. Nah, kumaha ge lami eta teh. Tuh lami gitu ya sabaraha jalmi gitu. Diketan. Ya, jadinya kan inspirasian yo. Anya pasti bikin praktisna teh ya. Mau iket praktis. Teh. Nah, praktis teh gini kan ayeuna berkembang ageng gitu. Terus Berkembang ageng teh cuman jadi mancawura jantan tepugu di jutanana nya filosofina kita ya. filosofina teh aya nya paweuna paburantak jadi identitasna ge teh aya. Paweuna teh kadinya identitasna teh aya. Nah, meureun upami identitasna teh aya teh meureun orang Sunda ge bisa kumaha eueuh ciri mah gitu kan. Nah, ayeuna kedua tanggung jawab sosial melusur beberes deui gitu. Langsung kuring kurilingan gitu. Ya mapai maya kabuyutan terus dari uang kepada orang kan. Mohon. Ngobrol kata dia. Akhirnya cenah orang bereskeun we. Terus sajadina kumaha. Nah, padahal mah simpel patokan naon anu dianggo ku urang eta mempengaruhi karena Jiwa urang. Ya urang misalnya ya Kanu genetik kayaknya mempengaruhinya. Kalau itu mempengaruhi pisan. Soke benten orang pamikir di mana wae ayana upami kapungkur di urang Sunda di mana wae ayana ngadangu kacapi suling. Dah. Yo aduh sawara raas. Itu naon anu bergerak teh gitu kan. Aya nu ngageter merenya kitunya. Iya saya nu ngagero saya jadi inget kagak bahasana kan gitu jadi inget kalembur. Ingat kalembur. Ingat kawitan inget kana kalmacai. Nah, sim kurang kejadiannya pada waktu eta teh kitu. Coba teh. Naon kieu sampai ka Cirambai gitu. Padahal naon dipika sedih gitu kan. Saurna. Tapi nah ieu dugi ka merasakan kerinduan anu kudu kumaha saya kejadian kan. Ya, kan papai
kabujutan sering terjadi kayu yang ternyata ilmu karuna gitu gini dan ilmu karuna nanti nanti sudah kabujeratnya teh Iya, kuluhungnya teh leres. kadang aya dina dua sisi kan gitu Mohon. di tenda dinasi lokal nah lo pancanitina kumaha gitu atau curigana kumaha Panca curiga. dua itu jadi dasar kalau Pancan itu teh naon wae Kang? niti hati, niti suci, niti bakti, niti tidur, niti sajati. Nanti saja. Pami Sabta Sabta pangka antara ya simpulnya biasanya Panca curiga, pun, nyata, sirip, silir, sioka, sosmita, sarang sunyata. ya. Oke. Dan hiji rekaan teh nyokok karena dua ageman iya. Naon? Nah, dua ageman ini pamilitas nyokok berarti kan kumaha ngabangkitkeun anak kana DNA nah, gitu. Ya, leres. Maka iya jadi alatnya tah anu dina DNA seseorang teh kita teh dikanak naon anu disilipkeun naon sebagainya dina karuna dina leluhurna gitu Mohon. misalnya nami leluhurna saha nyari urang mah kan terlepas dari paranti teh Mohon. Mohon. ya orangnya amitannya pengen Tangketnya direkes pengen teh. tak gitu Tapi sigana eta teh seselumputan ngarekes teh. Da upami ka penaku itu mah kata biasa di mohon power jembut mah. Kan eta mah. ada mah jantan nasi abdi we Sia we eta mah. Memang simkuringnya ya nya dipangdamelkeun ku Kang Dadang teh. Harita namina teh Makuta Wulung Kaca. Ke di bagian nu kadua aya iketna simkuring ditinggalkeun tina rekaanana ge nya aneh we gitu nya. nah Tah kumaha eta ieu teh Kang perjalananana teh. tadinya parokeaan biasa zaman tadi teh tari parantinanya orang jago misalnya saya saja gini ternyata ngereka atau nanti ngebentuk sanes kahayang kuring Semesta berarti. itu jadi kan dia terus sebetulnya dia jauh-jauh wah iya dipinahnya di Oh. itu Diciptakeun nya, itu diciptakeun ku lira nya, ku pola pikirnya lira nya henteu nya. nah tadi teh anu secara ieu nama tadi teh anu penting mah sirip sini sewakana dawuhna kira muncul Dawuh. nah pami terus akang gitu kapan saya nanti rek sing ngarekes rek jadina eta teh kadang temenan tuh kadang wengi yo langsung weh gitu teh Jo aya non aya wangsit. aya wangsit Pangsit pangsit teh dina bahasonya. Yo wangsit pengennya mau. ya kumaha ya jadi itu istilahnya itu serta-merta wae begitu saja langsung dibikin terus akang lagi kan dibikin dia enggak dia kan abis kita apa lagi bentuk lebih kumaha Leres. gitu kan nah nu mawi saparan terus nah ya tadi teh pangsit teman bahasa dengan nama Ilham terus ada Pokoknya bahasa Sundanya naon kan? bahasa Sunda mah kratek gak bener jadi kan anu antenina urang eta frekuensi setelah frekuensi nah aya itu juga lambang secara tadi ya sirip sini oh iya kiki ya malah kan tanda kutip pamit secara mimpi peluhurna atau kumahana gitu nya Ya, jadi nanti jadi aya hiji harewosnya. di macam harewas Harewosnya intinya gitu. harewas dan sebagainya langsung itu biasa nama langsung karena langsung nyenakain aduh kamu gitu langsung bagudetkeun wadina aya citakan gitu nya Ngagaleuh tapi kainna teh terapi nyana Kang di toko pilih di udah-udah kayak nyanaku. tapi nggak gale nyari yakin Kamu serius teh ya. nah sok bisa iya gitu serius saya begini Kita memang terus nyadiakeun ya akang mah nya. Nyadiakeun. Dan ketika akang gaduh hiji harewos antara wangsit ketika saat tos ngarekes mintanya Nuhun. akang teh langsung beureunan
ngeropeanya. Langsung ngeropea tuh jo kabentuk oh kieu gini nya ieu mah. Bae we ngantosan deui eta teh. Ngantosan deui ngantosan itu kadang ka mana we begitu nya. Dua minggu nya hari taginya. Ya hampir itu 2 minggu kalau kayak tang enggak itu teh kan. Sigana karukuna kooperatif sim kuring mah. Oh bisa pas direkes bijian lain-lain. Siga aya zaman di ditu pas sim kuring ayakeun acara tiba-tiba cenah aya karukun nyungkeun. Padahal mah itu jari-jarian kata nu bahaya. Padahal pamikar mah tapi tadi tina DNA mah tapi tina DNA jeung tara barang penta nu hese sebenarnya mah ada karukun ngan memang akal urangna kadang-kala teu ka baca hese nate ceuk karukuna mah ada kuring mah meren teh hese kitu ya Kang ya. Tapi aku akal urang kadang hese. Tapi di dina hal ieu kan sa naon langkung nu di kedepankeunana langkung rasa bukan akal. Rasa benar. Jadi rasana eta gitu kan. Karena misalnya tadi ujug-ujug dia namina naon teh makuta Wulung Kencana gitu kan. Ujug-ujug eta henteu oge gitu kan. Itu benten-benten ya Kang ya namina teh nya. Kadang tergantung eta oge kan naon teh. Matak geningan tim goreng juga nanti di mana dilahirkan. Mohon lahir di mana? Nami Ibu Rama. Nami Ibu Ramanya. Nami Aki, nami Ibu. Bahkan leluhur asal di mana benten gitu. Ya itu memang datanya kan ya. Data. Nah akibat lahir di mana? Ada orang badan gubrak gitunya dimiti mincak tanah. Mohon. Nah, tali ari-ari urang simpen di mana gitu kan. Kan misalnya sampai karo atau DNA itu kan uyah mah mau tes kaluhur. Mohon. Nah, lu bakal ngayekeun anu ngoneksikeun teh gitu kan. Jadi anu ieu geus berserakan, kalau koneksikeun deui kumaha. Berarti ya tempat orang kadang-kadang sok dijapu gini kan Kang ya. Iya, janten asa pernah kadinya. Eta ya deh. Kita sim kuring mah minum pisan gitu teh, asa pernah minum si ente di dieu. Repetek jeung Kang Dadang pernah ka dieu. Eta iya gitu. Terus dijapu eta mah kata japu. Di papantas gitu. Ya memang cing Kang ya pami musim kuring ditilik-tilik salaras nama sadaya rasukan nu ya taruhlah nganggo tanda kutip orang Sunda gitu. Orang Sunda baheula atawa kiwari gitu. Itu teu polos salaras namanya syaratku filosofi salaras nama kan tinggal urang tergantung memahaminya seperti apa siga kumaha kadang-kala pan sok beda-beda pemahaman filosofi teh seksi ieu mah kieu seksi ieu mah kitu. Nah eta anu janten dipaseaeun. Kan istilahna mah kedah one voice satu suara kedahna mah. Tah berarti Kang Dadang tos ngaropea sabaraha nya Kang? Abdi nu di ropea secara perorangan eta ge tos janten sanes hak abdi oge terus pas terus diistrenkeun acan diistrenkeun nu namanya diistrenkeun mah simkuring diistrenkeun lagi di hiji tempat mau ka di bejaan. Jadi eta ge kan aya nanti perjalanan sakral oge kan. Ya tentu. Dan ternyata ngobrol sareng taruhlah sesepuh pemudanya di eta wilayah. Ternyata eta si duka patilasan, duka pasarean, simpulnya sedang Dadang teh nuju nganonya, nuju ngawangkongkeun nya, nuju magunemkeun gitu nya perkawis di eta wilayah teh. Tapi ternyata ketika dibuka eta tuh oke lah, taruhlah pasarean nya urang-urang lebelah pasarean hiji maharaja anu hebat. Sok rek kumaha. Berarti urang teh genetikana aya naon di dinya teh. Jeung iket eta teh naon hubunganana jeung pasarean eta. Lamun jeung Kang Dadang mah aya hubunganana karena Kang Dadang mungkin baheulana ti luhurna
ayat turunan sapertos tukang ngadamel makuta. Tapi tukang ngadamel makuta teh lain siga kiwari tukang lain ya. Cuman baheula mah bijilna ti hiji karaton jeung nguasaan sababaraha wilayah. Ti mimiti Banjaran mah aya Kamasan, namun di Majalaya aya Bojong Emas. Kayak dinu berikutnya jika aya nami-nami empu-empu atanapi pangropea makuta anu ayeuna mah meureun di ejawantahkan atau diinterpretasikan atau divisualkan ka iket pentennya aya namanya kanu kaen eta pukur mah kanu emas meureunnya kitu kan kumaha menurut akang teh. Da kapungkur apa enten panginten gitu. Eta teh si makuta anu emas eta teh di wadahan meureun nganggo alasna teh iket gitu. Ya, dilebetna. Nah, gitu kan baru aksesoris teh baru ku eta gitu kan. Kemungkinan kadinya gitu. Nah, terus kembali deui Kang ieu nah tadi perupaan ieu abi ieu 20 hiji langkung lah ngaropea sesuai dengan leluhurna teh ya. Nah, aku ge bingung ieu teh dalam jangka waktu bijilna teh cepet gitu. Iya. Tereh ieu bahkan selang 2 minggu. Jadi dina mau 3 bulan teh aya sabiji gitu kan seueur gitu kan. Bahkan abinya lira Kita percaya? iya abi ge bingung ieu teh naon bisa kieu gitu kan. Iya. Jeung ka hati jeung ieu naon hatina naon di ieu keunana. Nah, termasuk abinya lira kan. Lemeh di pasien teh ku sepuh. Kela, aya akang nyalira gaduh teh iket rekaan akang. Nah, abi sendiri Pangropeana. nah abinya lira mah teu kapanna ka beuki jeung kawitna mah bang tahun-tahun teh. Iya. Bang tahun-tahun teh teh urang make ieu asa tempat make ieu asa teu kieu. Naon teh betulnya gitu. Abi makena nu kumaha sebetulna. Nya hiji waktu sadina sasi-sasi kamari, mata teu tebih sareng anu ngaropeana akang. Mohon. Ya mungkin ieu awalna. Awalna iya. Nah, di hiji daerah gitu boleh disebutkan. Tapi terpangkeun ku rencangan teh kayak hiji sepuh. Eta ge anjeunna nya ieu situs oge gitu kan. Di sepuh. Nah, si sepuh eta teh ngobrol teh ujug sisirian jeung nemean tapi nepangan. Nah, akang bet ngobrol seserian kan. Jeung sisirian teh duka anjeunna meureun asaki saha cenah meureun datang ka dieu. Ya pertama nya anjeunna nyebatkeun teh anjeunna ge di sanes meureunnya jiga nama gitu. Da kieu. Nah ieu mah jiga ki anu gitu. Ka akang teh Mohon. Abi ge rewas. Nah ieu jo apaleun ka reinkarnasi. jo apaleun ka nami uyut gitu kan. Burung jeung kuring. Nah, apa nabi uyut yang tidinya we panca kaki. Walaupun hari itu namanya tepang, anjeunna teh apa secara panca kaki gitu satu-satu teh apa cuma tina nami bukan tina nami tina suara Sami, mohon ada kemiripan. suara tinu mata dia kami abi teh da bener tuh cenah gitunya abi teh ada menolak lah. Cik bener mun ngomong mah gitu eta abi aya teh etana bagian nu iket eta Iya. nya aya teh maneh mah cenah gitu gabungan maneh sok ngerian wae ka batur Ai dasar wa cenah nyalirana tarangange. Nganggena nyalirana mah nganggo iket kampung adat. Anu khusus biasana kampung adat nu ngarange kitu nya Kang nya. nah Ngarange kitu bahkan teu umum da anu rekaan mah biasana kanggo perorangan nya biasanya kanggo grup teh tiasa pintennya. grup ya Kanggo tiasa di reka tina genetik pintennya. mohon eta tina genetik sareng dikerategeun tinu lamun grup mah dikerategeun tinu visi misina. Tapi kadang oge teu bukan milihannya. Iya. Kadang seseorang hatena teu jembar mah Susah. abi ge sok menolak gitu, bukan menolak teh bukan artina abi nu alim gitu. Abi nu hese gitu. Berarti simkuring mah jembar.
Jadi Jembar teh itunya nami daerahnya di Bandung. iya lah oke nanti istilahnya abis sekenging aya nilai misalnya Oke. sekenging aya nilai teh kieu ulah kakeunaan ku hayang kapake ulah ku Oke. kaya ulah kakeunaan ku sieun teu kapake. Mohon Jadi- dengan dap pasti karupun mah pasti make ya, terus pasti make Gitu. Jadi kan orangnya ulah dihayang-hayang mun ya nah kan. gitu sebenang kakeunaan ku ngewa oge teu kakeunaan ku resep. Mohon Jadi dua sisi kurang kudu aya si dina sinager tengah nah. ya Abis sendiri kudu netral gitu. betul betul. Nah, termasuk eta waktu hari teh kan aya pemirsa mah di daerah tadi teh hanya orang das kendekan ya Mohon akhir itu tadi. Anjeunna abi nemean menakal sesuatu eta yo bener maneh mah make ikatna kieu namina kieu tah kieu carana. Abi ge reuah haritanya abi. Mohon dikasih anjeunna langsung ku abi dipraktekeun teu kudu dipraktekeun deui cenanya dan maneh mah cenah kieu. Mohon mangga anjeunna lalu langsung di ropeakeun ya terus karena dilepakeun aya di bumi kami dilepas deui. dihancurkeun deui dilebur Lepas deui. deui, lebur deui dan penting aya fotona. Kalau secara maaf deui nya yang bisa. Ke Nah, kan kesawios. Mugia. Mugia. Kan we Kang kesawios. Mugia ka naon teh itu hilang ya. Soalnya sindir sirip silokana eta anu nangsukeun kana bentukna. Ya, Gitu. Ketika bentuk akhir terus kapenak ya bentuk akhir kapenak pasti kating katawis kuring kuring oh iya cerita iya iya sabaraha lipetan sabaraha kieuna pasti katawis tah berarti Kang Dang ya dina episode anu salajengna ya. Oke, Kang Dadang nerangkeun anu sungkuringnya. maka Anu iket sebagai contoh lah kata supados aruninya ya ieu iket reka anu di damelna nu direkes heula ditaros saha ibu ramanya intina mah anu berhubungan jeung genetik kayaknya eta teh ngajadi hiji iket anu memang luar biasa cik simkuring. oh iya dua deui kan hilang Mun dua deui teh eta prosesna peserta kangke sedap. oh siap Ameh penasaran nya ke sedapnya pake simkuring ke bakal dipake ke simkuring ke cageula rampes